Iyalah urang teka rasa urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali maca riyad eta teh anu ngarangna wali Fathul Muin di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali tuh keur ngobrol jeung wali urang teh mantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali atuh teh wadak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah mendingan dipindahkeun digotong ku urang beh kanyahoan ku kabehan habak takut teu nyambung nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung saeutik. Sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan. Ya, sia ditanya memang unggut-unggutan ngarti henteu. Pana tuh aing mah pokona mah daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu, mending unggut-unggutan. Tuh, berarti sia nipu diri cek. Urusan aing teh mah kos kitu mah. Habengke wali neuleukeun. Oh, si itu ngarti berarti unggut-unggutan. Emang wali tetangga sia. Wali momal kacolongan. Sanajan unggut-unggutan da teu ngarti mah teu bae. Ya Allah, ya guys. Nu penting urang jadi pecinta wali Allah Subhanahu wa taala. Lah urang lamun jaritakeun wali resep bae sanajan eap ngadengi ibadahna mana teu meunang sare lamun can ngantuk jeung sarena teu meunang make anggel teu meunang make ampar kudu sabisa-bisana sare we urang bari diuk sare masalah aya keur ngantuk mah entak besi keur ngaji nyana diuk hees eta ge sarua. Halo geus urang ngangeunah tempat sare kasurna terus atuh anggelna dan geus jauh kos kitu. Jauh sama kos kitu. Kitu keneh dina daharna. Sakumaha urang teu meunang neuleuh aurat ka batur urang neuleuh aurat ka urang ge ulah geus atuh adab jadi wali mah ketika mandi ge moal daek sataranjang sebab mata neuleuh aurat batur haram atuh neuleuh aurat urang ge sarua nisbat di wali mah moal daekeun nya mah mandi tanpa make alas geus make alas khusus paranti mandi kan urang mah di pantai los eta ge kitu ge kiai eta deui biasa make baju renang segala rupa geus disiapkeun segala bahan segala naon teh kaya buaya gitu aduh Gusti bari tapakur di mana horeng Masya Allah karim nah iyalah moal kaluar tina adab mantak Abu Bakar Syibli ditaros anjeun jadi wali diangkat ku Gusti Allah jadi kutub bisa luhur kieu teh kumaha tina wiridan naon jeung amal naon amal ngaraksa adab ka Allah ketika kula ngamal maca Quran sholawat zikir tapi teu make adab encan naik-naik kaulah teu naik-naik tapi begitu kula make adab Masya Allah Quran saayat 2 ayat karasa zikir teu kudu loba sholawat kitu keneh horenganan adab nu paling istimewa naon tadi antaran adab boga rasa hadir babarengan jeung Allah sakitu bae
kulantaran babarengan jeung Allah isin lamun ngalakukeun hiji perkara nu henteu dikaridho ku Allah eta teh adab eta ya Allah ya Rabb mantak Abu Yazid al-Bistami ditaros ku muridna mama ai mama teh umur parantos sabaraha ayeuna kadang geus kolot Abu Yazid teh geus kolot ngajawabnya na mama mah karek 4 tahun murid kan kaget banyak ahli tarekat ngabohong lamun nya ngabohong atuh kumaha sejen geus kaluar deui nya ngahuleung balik ka imah aing dijawab nanya sebener-bener ku guru dijawab dengan lalagaan nanya naon nanya sabaraha umur mama ipak dijawab punya 4 tahun 4 tahun orok coba tuh cenah tanya deui ka itu atuh ke lalah ke situasi lah heula kudu ngeunaheun bener bisa babara poe datang deui ka dinya Waalaikumsalam oh janji aya naon teh naon rindu bae ka mama teh obrol nanya deui ai mama ieu umur sabaraha ya 4 tahun geus nya naletekeun deui balik deui babak kapanggih deui jeung babaturan kumaha geus aja geus pada tahun 4 awak kadi geus kolot geus wisat tah cek kumaha teh jawaban 4 tahun ci atuh 4 tahun teu kaharti mun kitu mah 70 80 kaharti 60 lah ya 4 tahun henteu teu kaharti sekali deh coba tanya sekali deh sia tuh nanya ini bisa carekan cacana teh ka babaturan embu aing ngomong nanya siapa ya geus kadong sia ka ditu nanya ayo mungkin nang saminggu datang deui ka dieu Waalaikumsalam sia ka dieu deuk nanya 4 tahunnya geus kayawan mama saya teu kahartigan ai kudu dibejakeun mah kieu mama teh 4 tahun teu pernah poho ka Allah sadetik ge 4 tahun geus 4 tahun ieu mah mama teh teu pernah poho bae ka Allah sadetik poho teu pernah geus nu dianggap hirup ku mama hirup mama umur mama ku hari 74 tahun geus anu inget ka Allah asli 4 tahun nu 70 dianggap teu hirup mama teu hirup mama teh kadang inget kadang henteu kadang inget kadang henteu keur salat inget deui salat mah henteu keur ngaji kadang-kadang inget kadang-kadang poho keur ngaji Quran mun bari tadabbur keinget kadang henteu tah nu 70 tahun mah kos kitu teh dianggap hirup ku mama mama mah hirup teh kakarek 4 tahun eta tanu asli mama mah doh lamun mama nyebutkeun nu hirupna 4 tahun lantaran inget ka Allah na eta nu 70 mah aya inget aya henteu aya inget aya henteu teu dianggap hirup atuh sia mah modar kabeh atuh urang mah modar kabeh ja urang mah keur salat ge inget ka Allah hari itu bapan keur salat mah inget ka Allah keur zikir mah inget ka Allah ngan di luar eta aya meureun inget ka Allah na tah nu teu inget ka Allah nu poe-poe nu teu dibarengan inget ka Allah dianggap punyana teh teu hirup mantak mama yang cerikan teh kuari mah lain yang cerikan naon yang cerikan 70 tahun mama loba poho ka Allah eta sagedenya bae kos kitu urang mah teu pernah yang cerikan poe kamari tah poho jasa ka Allah sugan aya ceurik henteu jeung teu bisa urang mah ceurik teu bisa da urang bisa pamajikan naon salaki naon dia salaki aing ceurik aya naon asana ditolak cintana ya geus suuzon bae kan pamajikan mah suuzon bae nya mah nah tanya ku pamajikan ka haji emang ceurik aya naon neng gelis kunaon
poe kamari loba poho ka Allah. Sedih ka kamar poe kamari teh hampir loba jasa poho ka Allah daripada inget ka Allah. Dede. Cek wajigana. Ayo ngadeng ekos gitu murigak mulu. Kakarang gaji gacelongok 2 minggu ge bae. Dia saja hantem-hanteman gitu. Orang mau buka pemajikan teh kos gitu tah. Yang serikeun ka urang. Coba hayu nyaho datang ka mana ibadahna teh. Udah pada ditarohkeun kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tah, kuduna nu boga pemajikan teh nu surti begitu urang cerik yang cerikan naon enggak? Cerikan dosa kamari meureunan loba poho ka Allah. Aya kitu mah komo abdi ka kakak bae anu kadeuleuan maca Quran maca sholawat nu salat kitu komo abdi meureun ka gede jasa dosa hampura kanya tilok aya pan pamajikan minta hampura ka salaki tilok aya sabenernya na bae ini dikampak kurang hulu tilok aya eta hampura ya Allah hayang urang boga pamajikan anu haju minta hampura ka salaki tah eta karak ahli sorga beuh jauh Masya Allah kai ya Allah ya asal teu boga salah bae meureun nya nanya ya Allah ya Rabb teh ieu urang carita para aulia Allah mah kos kitu teh urang jaritakeun itu mah tu Abu Bakar Shibli Ma'rufil Qurhi kemudian Junaidul Baghdadi Buya Yazid al-Bistami eta mah tokoh-tokoh sufi nu ajaran-ajaranana ieu ditulis diabadikeun diamalkeun ku para pengikut-pengikut nah ieu eta tokoh-tokoh sufi mantak dek nganut kodi naon gitu ngaranna tariqah mana kanyahoan ku urang tariqah naon anu eta ajaranna tariqah naon ieu anu eta jadi satariqah sholawatna sasolawat urang lamun tijaniyah sholawat fatih syadziliyah nariyah qadiriyah munjiat sholawat data tentang tu babacaan gitulah terus sampai sholawat mulai. Nah, iya orang-orang nyaritakeun naon ibadah wali geus moal katuturkeun jasa ku urang geus moal jasa hese. Sebab kudu lepas tidak kegiatan masih Allah salian Allah. Ulah aya pemikiran-pemikiran salian Allah. Ulah aya kegiatan-kegiatan nu bakal mohokeun ka Gusti Allah. Hiji be Allah, Masya Allah. Urang mah keur salat ge poho ka Allah, keur ngaji ge kuari ge. Geus naon ngaranna siap-siap bae. Moal datang ka geus ana mah ngaji ge, tungguan bae. Ieu malah ala kadar bae. Tungguan ku ente di pengkolannya. Kayak segede paling ge dan setengah 10 anak keluar. Geus. Eta ngaji bae ge kuat ka pohara eta. Aya aturan janji-janji kos karan itu. Asana moal jadi dan boga janji kitu tah. Aing ka nyahoan cenah sial meureun tah kiai. Sial nu sial ka aing. Ya Allah ya Rabb Gusti. Tah. Ya kitab-kitab nu kurang dibaca teh kitab wali. Mayoritas musannif, mayoritas muallif adalah para habaib. Zuriat Kangjeng. Mayoritas 99% zuriat Kangjeng. Anu mengarang-arang kitab ieu teh. Kadituna gang Al-Hasani, Al-Husaini, jauh ti kararitu kabeh. Masya Allah, ahwal aya ngan dibandingkeun jeung pada zuriat lobaan kene zuriat. Masya Allah karim. Nyana atuh anu bawa anu boga cahaya, anu boga sosorot nujang nyorot kesaantero makhluk-makhluk Allah. Dah
geus urang lah carita wali pasti resep ke urang dicaritakeun ala kadar ieu mah urang mah siap isuk pokokna naon ngaranna tasbih kencengan tasbihna talina besi pegat mawana 20 pan we ge nu 19 jual pakai hiji bari jualan keneh bae masyaallah hebat batah mere tasbih urang pake tuh nyana make tasbih pamere urang kabagian kan urang nu dibere nama husu urang nu merena dundutan sia dundutan atuh tasbih aing lagi dipake ieu tenang aing kabagian ganjaran deui pinter kode walau aqadal imam lamun ngayakeun perjanjian imam melalui akad-akadan perjanjian akad iljan ke seorang kafir nu bedegong gagah anu bisa ditarohkeun kagagahanana nu nuduhkeun anak atin kana ngabdol gagah pohara masyaallah imam teh tina kagagahan kafir tersebut teh ngabogaan kepentingan jariah maksudna seorang imam hayang nyalametkeun jariah kemudian minta pertulungan dengan janji lamun bisa maka akan diserahkan jariah tersebut ka manehanana nu penting aman Gispain putih hati ilalatihi lamun dimenangkeun kagagahanana teh dengan kekuatan tuduhan iljan tersebut utiaha bikeun imam bere imam ka eta jariah nu bakal diserahkeun ka eta iljan eta teh kos kitu teh masalah untuk pengamanan au bigiria atawa lain ku didalahna si iljan tala teu meunang jadi lamun memang bener nyana kekuatan turunnya memang bisa mengamankan diperjanjikan menang na eta bisa diberikan fa ilam tuta pada saya lamun teu dimenangkeun teh naon wakila dicek-cek wakila diucapkan ilam yualikal jula bil fatih lamun teu nyumantelkeun imam kana upahan bil fatih kala kemenangan pala ujratu mislin na ieu mah teu ngagantungkeun ku upah jariah nu penting nyana bisa ngahasilkeun ngamankeun jariah dengan kekuatan manehanana henteu dijanjikeun bakal dibere jariah kemudian nyana ngalaksanakeun menang nama lain menang nama menang ngan nyana henteu kudu dibere jariah tapi dibere ujratu mislin ya Allah ya Rabb ialah bahasa an nuduhkeun kana upahan lamun urang di ria di takrib aya jualah ieu ge sarua dipraktekkeun di dieu melalui bahasa jualah juli jadi make upah salah teh kos kitu teh nya saha anu bisa ngalaksanakeun
karena pengamanan jariah ngarebut dengan aman. Naon gitu ngaranna bisa nyokot dengan aman, maka bakal dibere upahan jariah tersebut atau upahan naon bae. Mendallani ala kilati kadzafalahu min hajariyatun. Saha jelema anu bisa nuduhkeun ka kaula atas kagagahanana kemudian bisa dicokot tah bakal dibere jariah nyana ngomong hadhihi ta ieu hadhihi ieu jariahna kukula geus disiapkeun kukula geus dicokot dengan aman. Artinya lamun perjanjianna dibere jariah bere jariahna jariah kafir. Lamun memang daya perjanjian tatarina dibere ujratul misli. Kos kitulah falahu ujratul mislin. Fa ilam yakun fi jariyatun lamun memang taya jariah atau aya nama jariah ngan maut qoblal aqdi fala syai'a. Oh mawas auna naon. Atawa sabada diperoleh ngan memeh dipasrahkeun. Maut wajib badalun wajib gagantina. Ai mah teu kudu dipanjang-panjang ngaji kos kieu mah. Ja memang hiji mah hese teu kaharti. Nomor kedua moal dilaksanakeun. Ieu mah ngan sakadar ayat tek sisa zaman baheula. Tapi lamun negara urangna dirobah bisa terjadi deui. Negara mana dirubah menjadi negara syariat atau bisa terjadi seperti itu. Au qabla zuprin atau meme diperoleh pala bil azhar. Bahkan wa in aslamat lamun asuk Islam jariahna wal madzhab wujubu badali. Maksudna kieu lamun teu aya sayembara saha nu bisa nuduhkeun jariah kemudian bakal dibikeun ka manehanana aju jelema kafir gagah siap menang ku manehanana benang saenggeus beunang kan jariah kudu dipasrahkeun ai prak jariahna asup Islam nah eta teh teu meunang dipasrahkeun nu Islam maka kafir ilis teh geus atuh kudu digantian fal mazhab wujubu badalin masyaallah wa huwa ujratul mislin badal teh nyaeta ujratul mislin harga umpama wakila kimatuha cek sakol mah harga manehanana bae ai ujratul mislin mah diperkirakeun eta wanita model kos kitu jariah teh tah sabaraha duit ujratul mislin ngaranna perkiraan oh eta teh kos kitu mah bangsa 10 juta bayar atau memang harganya nabe langsung ditanyakeun berani teu tah 10 juta wanita eta lamun teh mah dijual berani harganya 10 juta dikeun berarti 10 juta. Geus komo nu teu mondok mah teu kaharti saya mah. Nu teu pernah mondok mah teu kaharti ngaji naon, boro-boro ngaji kos kieu ngaji wudu ge teu kaharti nu teu mondok mah. Nu teu mondok ngaji bab wudu ge puyeng cek ngaji cai bae ge cai. Aya cai tahirun mutahhirun, aya tahirun gairu mutahhir, aya cai mutanajis, aya cai musta'mal. Teu puyeng teh nu teu mondok mah, nu mondok ge puyeng. Nah, ieu mah komo ieu carita. Nah, dieu mah kudu caritaan para wali, caritaan wali-wali Allah nerjemahkan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis nerjemahkeun wahyu Al-Qur'anul Karim. Urang maca ieu sarua jeung maca Quran sabenerna. Masyaallah kan. Wa ana ala qadami jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaula aya dihandapkeun syariat nuturkeun teu pernah kaluar saeutik oge tina syariat aki kaula syariat bapa kolot kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha nu bisa nuturkeun pas syariatna kos Kangjeng. Dina ubudiyahna, dina muamalahna, dina munakahatna, dina jinayatna.
percis kos Kangjeng dina harti teu kaluar tina parentah Allah. Ayo coba urang mapan kawin ge urang maku nafsu, urang makan disebutna ge pemburu syahwat. Wah cenah kiai mah sogol teuing da mah pemburu wanita. Ya Allah ya Rabbi, di mana aya nu herang di dinya aya urang. Ya Allah, di mana aya nu herang di dinya aya urang. Masya Allah, teta gara pemburu wanita. Nah, eta geus kaluar ti aturan. Salat urang makan ku nafsu. Loba jelema rakaatna teu dihitungan. Duha ge hampir aya 50 rakaat. Eueuh jelema teu salat duha. Masya Allah, urang teh hawa nafsu urang. Tahajud gitu kene sakalina tahajud selembur nyahueun kabeh. Diudang-udangkeun cenah, "Weh, tahajud. Ayat tahajud berjamaah sagala. Nyana teu tahajud besepi. Sakumaha angkat tincang. Sodaqoh 1000 bage kudu diberita-beritakeun. 1000 doang 10.000 geus ngageter-geter nyana. Asana lamun sodaqoh 100.000 pinsan nyana mah. Supaya pas keluar tina syariat Kangjeng. Ialah Tuhan Syekh Abdul Qadir nu nyaritakeun kul waliyin ala qadami nabi. Jadi setiap zaman aya wali-wali. Di zaman-zaman nabi na aya wali-wali nu nuturkeun kana syariat nabi na. Urang kuari aya di zaman syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung aturanana atuh jadi wali urang. Jadi wali. Lamun urang teu kaluar ti aturanana ya wali. Eta kakarat zahir. Lamun zahir hungkul macan puguh jadi wali. Kudu dibarengan jeung batin. Nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung teh lisan nyebutkeun Allah, qalbu ge Allah Akbar, Maha Agung, qalbu ge agung. Geus akur gerakan qiyam dina salat zahir batin ge sarua. Ruku kitu kene, sujud kitu kene. Ye kudu zahiran wa batinan. Hese orang nyaritakeun batin, sebab batin mah teu kadeuleu, teu katingali, ai lain ku bangsana mah. Ku bangsana mah kaciri. Ku bangsana mah model di pengajian dia. Aya para calo jeung calo atuh nya ge ngobrol di dinya teh. Weh sia di dieu. Oh, emang osok ngaji? Ya, ai keur kegiatan we cenah ngaji. Oh, aing ge sepi ku ari nu ngajual taneuh. Iyalah, orang ngararaji bae. Utang aing ngambalaya. Sarua tuh kiai-kiai ngaji nyana-nyana deui. Nyieun grup. Eta jeung bangsana ngaranna jeung bangsana kos kitu. Kapanggil cek di dia. Aku mah coba situ teh. Atuh puguh kasih aku mah. Ku aing geus SMS jadaekeun bangunna mah. Atuh. Betu aing ge sarua bae ke bareng apelna nya. Tas jeung bangsana mah ngarobrol teh jada teh. Roh teh jeung bangsana mah akur. Roh pemburu wanita jeung roh pemburu wanita eta bakal akur. Roh pemburu meteran atuh jeung roh pemburu meteran aku. Roh pemburu jabatan jeung roh pemburu jabatan aku. Ye, ente di dieu. Kumaha kegiatan itu di ditu? Alhamdulillah sih pasangkeun sih. Baliho alhamdulillah.
tuh di pengkolan itu teh aya aing tadi dia teh make baju beureum eta aing. Aing mah make baju hejo aing wah. Oh, teu ngarobrol teh jada di dieu. Sia zona mana zona. Ngarobrol jada ge sarua. Tuh, ya jurig jeung jurig teh ngobrol. Nah, ayeuna ka ente emang malam ieu di mana Buludan? Ya anu, aduh, anak mah kamari 3 panggung. Ente anu mah 7, ya Allah ya Rabb. Datang ka subuh ada mah. Aya teu nu ngadengekeun, jurig. Ente daek we atuh ge asman asal jadi jurig ya ge. Tah ngarobrol aja ge. Geus keur cerita supaya kaharti. Oh, atur roh kamil jeung roh kamil ge ngarobrol nya wali jeung wali. Sarua takos.